Bismillahi Allahu li ni'mal wali. Salli ala hadan nabiyina Muhammadin. Assalamu alaikum ikhwan wal akhwatil kiram, kasadaya mustami'in nu kampal di ieu maqam. Ayeuna abdi sadaya cali kumpul bari sila, ngalakonan waktu aya masantren di Darul Huda. Kuring ngarasakeun bagja bungahna taya duana, tiba heula dugi jaga jadi santri Darul Huda. Beja namah jadi santri, nikmati batan petani, najan gawe ukur ngaji, di lembur jadi kiai. Kawitan angkati imah, hate sedih sareng susah, kedah pisah sareng mama, demi jihad sabilillah. Datang ke kobong teh guyur, kenalan nanyakeun lembur, uncad incid nutur-nutur, milih kobong anu luhur. Muka dobit babarengan, sanguti hayam goreng, saciwit sewang garandeng, kuring mah cicing ngahuleng. Saminggu mah kuring cerik, da teu betah hayang balik, tapi kuring teh maksakeun, eta mah ukur godaan. Bubar ngaji jam 11, kuat keneh nyiuk beas, ngaliwet satengah gelas. Aduh emak asa waas, asa kliwet diamparkeun, dihihi dan ditiupan, sanajan eueuh laukan, nikmat asa di restoran. Dengan sangu henteu mewah, renos cabe sareng uyah, najan dahar bari seunghah, tapi subhanallah ngeunah. Teka rasa gesa bulan, nyaho-nyaho di anteran, duit beak hayoh jajan, da bulak balik ka kantin. Atoh teh mun di anteran, ku kolot tipi lemburan, dobit sangu jeung manisan, dibuka bala kecrakan. Lamun jadwal keur ngaronda, sok maksakeun nganjuk heula asin peda, sok sanajan bari era. Sedih teh mun loket lepet, emih beaku nu nyopet, nalar poho sok dicepret, tambah babaturan koret. Kadang lamun keur diajar, mindeng nudutan ngagoler, bari can dahar tur lapar, ti madrasah panon tele.